medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia santana anu teuleum ka jero Talaga Ratu Hyang tos hasil nyandak Mustika Tirta Kawangi kalayan tos ditelegu santana namun kajadianana muwuh kaget jeung bingung kanggo Mang Odek anu nyarenganana margi dugi ka santana kalah ka kapiuhan salajengna dijelaskeun ku Eyang Widi Sakti ka Mang Odek. Mang Odek masih kene nyarengan santana anu masih kene kapiuhan. Urang lajengkeun putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Sarespati. Wargi Dahlia kangaranan ukur sorangan bari eueuh batur ngobrol puguh be Mang Odek jadi cuang cieung rada keung bet jadi bayangkeun anu lain-lain. Aduh ieu teh bat ku aya bae yo mah yo kudu ngadoguan santana sadar sorangan. Oh loh lamun sakodong kumaha lamun lila. Oh, keur kieu teh aya nu datang makhluk gaib anu cicing dieu talaga. Terus salin jenis jadi awewe geulis. Geus kitu ngajakan aing sare bareng. Teu nyaho teh dibawa ka jero talaga. Mangkani aing teu bisa ngojai. Cilaka lamun nepikeun ngakitu kajadian teh. Duh, ieu teh kumaha? Lamun nya bener-bener aya kejadian kitu duh loh ari anu geulisna mantep pikasionon eta ripek teh jurig kuris anu beungeutna ruksak terus teh ngagorobot bujur deui meuni palalaur lamun nepikeun ka kitu teh kumaha atuh aing ngobrol jeung saha ieu teh. Mang Odek luak liuk culang cileung sorangan ngajadikeun dirina jadi sieun ku implenganana sorangan ngareret ka santana nu masih kene tetep tacan sadar tina kapiuhanana. Kekuatan hawa mujizat tina Tirta Kawangi memang masih kawilang kuat pangaruhna kaayaan anu memang teu dijelaskeun ti memehna ku Eyang Widi Sakti lamun bakal kitu kajadianana. Mang Odek diuk cungelik sorangan digigireun santana anu masih keneh tacan pulih kasadaranana. Mang Odek anu hatena kaentepan ku rasa kasieun jadi galecok ngomong deui sorangan bari neuteub ka sabudeureun eta talaga. Lain deh eta Eyang Widi Sakti bet kalah ka terus indit atunya. Padahal manggos bedi dieu heula ngabaturan aing yo kalah kahayoh ninggalkeun aing sorangan di dieu. Nyaan
ku tega eta si Eyang. Aduh nyaan yo mayo kudu kumaha tuh ngakalanananya. Oh tapi da ceuk Eyang Widisakti oge moal naon-naon cenah. Nya tapi kumaha lamun aya naon-naon ieu teh. Pugu ari jalma mah teu nyaho, hayo we aya anu di luar dugaan tumiba Santana. Tapi piraku deui mun teh mah bakal aya naon-naon. Make jeung ditinggalkeun ku Eyang Widisakti da pasti waspadaeun meureunnan. Nyalah. Tapi kangaranan cunggelik sorangan kieu mah pan jadi mikirkeun anu lain-lain ya atuh kun bae eta. Kumaha behna we lah. Ngan dipikir deui ya kuduna oge Yang Widisakti anu leuwih tanggung jawab nah atuh nyabet kalah ka Indit. Oh mana kitu ge geus waspadaeun meureunnan Oh tapi lohong mun waspada. Kumaha lamun balangah? Oh lamun bener balangah teh apanan aing anu disalahkeun ku Ki Koncleng. Terus pasina teh aing ditalapung ku Ki Koncleng. Aduh, jadi langsung muringkak kieu ya. Abret-abretan kieu ya. Aduh. Tapi piraku deui nepikeun ka kitu. Tapi nya bisa bae eta teh. Da Yang Widisakti oge jalma. Oh tapi kunaon aing ngomong jadi loba tapi nanya. Lior Kasalempang Mang Odek jadi kaubaran. Waktu ningali Santana ngulisik lalaunan nanakeun pulih kasadaranana. Ningali kitu Mang Odek jadi hegar paromana. Suka anu lain di kieuna sabab ningali Santana geus sadar deui. Nganu harti salamet teu kateterusan. Kencang Mang Odek ngahudangkeun Santana bari terus cumarita. Alhamdulillah. Hudang lo. Sok hudang alhamdulillah. Ripu Mang Yecunlik kita tadi sorangan mah. Terus we ngomong sorangan. Alhamdulillah. Kumaha pulih ayeuna mah kasadaran teh. Cik. Aya naon ya? Tah ieu curug teh ieu atawa jempol ya. Aduh, syukur lah. Selamat mah syukur. Aduh. Uing tadi mah teu kuat, Mang. Tadi mah nyeri pisan ya karasana teh Mang nyeri. Na teh nepikeun ka sakujur awak, Mang. Tapi ayeuna mah nahnya jadi harampang kieu ya badan teh Mang. Nya pastina kana kitu Santana kitu teh pasti. Sabab apanan tadi geus dijampe ku Mang, dijampe nage. Cek Mang teh sang hyang begu kulit aing kulit badak kulit aing kitu dah jampe ti Mang keur Santana teh anu keur kapaehan teh kitu tadi teh. Ya da kalah kumaha oge Mang teh milu tanggung jawab kana kasalamatan Santana. Oh syukur be atuh ayeuna geus sadar mah. Hartina meureunnan jampe ti Mang teh mujarab. Ata ayeuna mah meureunnan urang bisa neruskeun deui lampah. Jadi tadi Eyang Widisakti oge aya ka dieu. Terus ngabejaan ka Mang supaya tetap tenang ulah salempang. Malah di mana Santana sadar kudu diajakan jalan-jalan ka pilemburan pikeun nganyahoankeun kaayaan di luar. Ngalah di mana engke campur gaul teh henteu ngawagu deui kitu tah amanah teh yang ka Mang teh waktu jalu masih keneh dina kaayaan teu sadar. Ari uing mah cek kitu cek ieu rek nurut be ka Mang. Rek kitu rek ieu oge da Eyang jeung anu jadi aki oge percaya sapinuna ka Mang. Piraku Mang rek nyilakakeun uing. Geus kitu mah
Mang Odek jeung Santana terus arinit ninggalkeun Telaga Ratu Hyang anu jadi tujuanana nyata salah sahiji pilemburan sakumaha amanat Hayang Widi Sakti. Wargi dahlia teka catur di jalana, akhirna Mamang Odek jeung Santana tepi ka salah sahiji lembur. Harita Mang Odek ngajakan leureuh di salah sahiji warung. Sajoroning asup ka pilemburan, kaayaan Santana memang jadi bahan perhatian urang lembur anu kabeneran ningali kaayaan Santana anu make baju rompi. Jelas bisa katingali. Ti mimiti puhu leungeunna boh anu kenca jeung katuhuna. Anu jelas bener-bener beda warna kulitna atau pakulitanana teh beda. Anu katuhu mah hideung geseng, sedengkeun dengan anu kenca mah bodas pias. Komo sanggeusna tepi ka warung mah, si emak warung jadi terus ulak ili ka Santana jeung Mang Odek teh. Sabab nyahueun sigana teh, Mang Odek jeung Santana lain urang dinya. Sanggeusna dariuk dina kursi panjang di hareupeun eta warung, Mang Odek terus muka babaran lisan. Entong ulak ilik wae kana leungeun budak kuring atuh mak. Da kudu kaget. Sabab leungeun ieu budak kuring memang teu sarua jeung batur. Anu jelas mah kudu yakin kuring duaan lain jelema aneh, komo jelema jahat mah. Sarta dahar oge. Tangtu bakal mayar. Anu matak tenang be mak. Tenang itu mak. Aduh lain gitu ya Ujang. Henteu ya mak mah teu boga pikiran goreng. Henteu teu pisan-pisan ngan geus diperhatikeun ya tadi basina oge. Lain urang dieu nya. Sate ya ieu teh kesanak teh. Kuring anu katelah mah Odek soredek si jago dengkek mah minangka anu katelah mah umum nyebut nate Mang Odek weh. Sanajan lempang si ganu boyot tapi pada mikolot sabab jelemana jujur tara barang cokot. Anu matak mun aya anu molotot tangtu bakal dikaprot atuh ngalawan cenahnya sakalian we didengkek. Tah ieu budak kuring teh yo Santana anu kawilang lain budak sambarangan ieu teh kitu mah. Lain sambarangan ieu teh. Gitu da mana? Nyaan. Mang Odek bet ku bisaan teh nyarita. Kakarak tepung oge bet asa geus langsung we loma mak mah. Lain ieu teh ari ieu budak teh. Anak Mang Odek kitu ieu teh. Ya anak indung jeung bapana tuh mah. Kuring manteu wani ngaku da rumasan teu nyieun. Ngan saukur ngasuh. Kan omat yo mah ulah geruh ya bisa aya sangkaan anu teu puguh ke. Ieu dadah. Lain ku aya wae piamongon teh Mang Odek mah. Ngan ieu ya budak teh. Teu loba ngomong katinggalina kumaha mah. Bet beda pisan jeung anu ngasuhna geuningan. Nah kunaon Ujang? Ngabetem bae ieu teh. Kunaon? Ada ayuing maka dia teh lapar hayang dahar mah lain rek ngobrol. Atuh nya
Bet kalaka poho jadi nah ieu teh acan dibere alas kita tadi. Hampura emak. Oda nya kitu atuh emak mah ari geus aya anu ngajakan ngobrol teh sok terus poho. Nah kunaon acan bet kitu sababnya eta duka teuing kumaha dikeur parawan keneh oge kana ngobrol teh beuki pisan mah teh. Nah cenah turunan saha mah teh nya eta turunan inung bapakna. Nah cenah inung bapakna Ma warung teu labas nyaritana sabab kaburu dipotong omonganna ku Mang Odek. Cirakan rek teh kitu mah asigana moal dibere alas nepikeun ka engke pageto oge mah. Ngobrol bari ngahuape malah da moalila ieu aya di dieu teh. Sabab tinimbangan ngaliwat pungkul puguh mawa jalan-jalan si Jalu ieu teh. Si emak warung harita mere alas heula ka Mang Odek jeung Santana. Puguh lauk paukna mah nyokotan sorangan. Sajroning bari ngahuap harita Mang Odek ngajakan di ngobrol ka si emak warung anu memang kawilang jalma anu resep pisan diajakan carita saperti kitu teh. Jadi si emak ulah kaget mau ningali ieu budak kuring beda jeung anu sejen. Pasti emak bakal kaget ningali sapasang leungeunna budak kuring Santana sabab beda tinu lian. Da ieu jang Santana teh memang lain budak sambarangan mah. Tapi bocah sakti. Sabab incuna si Ki Koncleng ieu teh jeung muridna Eyang Widi Sakti kitu tah marukan teh. Terus ieu mah mun kuat ka moal hoki tu eta uduh. Lain atuh da. Kaget man teh ieu teh Mang Odek. Sabab eta anu ngaran si Koncleng teh apanan ke rahayat leutik segak mah memang rupa pahlawan teh mah. Aja Mang mah mak bagja ya ayeuna bisa panggih jeung anu jadi incuna. Terus deui eta ngaran Eyang Widi Sakti teh karema parawan keneh oge kungsi sok disebut-sebut ku nu jadi aki eta teh. Jadi kagetna teh naha nya Eyang Widi Sakti teh masih keneh aya di kieuna. Atawa meureun Mang Odek mah anu gur ngareka carita ungkul. Nya Kurnaon atuh make kudu ngareka carita teu guna-guna mah. Anu jelas Eyang Widi Sakti teh ieu teh memang masih kena aya di kieuna ngan memang geus tara lunta ka mana-mana nya tumetepe di padumukanana sabab memang geus kitu be sikepna teu hayang pipilueun kana urusan anu sejenna. Anu jelas emang tentrem kaayaanana kitu oge sarua jeung si Koncleng nya akina ieu Santana sarua deui cicing be di lemburna di Mekarjati tatanen mak. Nyata kitu nya. Tapi di mana teh padumukanana Eyang Widi Sakti teh? Ma oge ieu jadi penasaran. Sanu nyaho dina hiji waktu mah bakal bisa nepungan jeung Eyang Widi Sakti nah. Kitu teh upama dina hiji waktu nah mah aya kaperluan rek minta bantuanana. Da pirakuna henteu arek nulunganana ka emakna. Ya emak jadi kabawakon. Geus mah. Tuh, kaur atuh ngahuap teh ieu teh. Jadi penting nama kieu teh Santana budak kuring teh ngajak keur diajakan ulin atawa jalan-jalan ieu teh. Sedangkan sangkanya heueun we kana kahirupan di pilemburan sabab salila ieu teh sasat aya di lingkungan anu jauh di lemur anu anggang ti pakampungan gitu. Nya syukur we Mang Odek. Keur emak mah hiji kabagjaan ieu teh sabab diparengkeun panggih jeung murid Eyang Widi Sakti sakaligus incuna si Koncleng. Memang jelas bagja ari keur emak. Sabab kakarak ayeuna ieu kuring lunta ka pilemburan teh munggaran
ka dieu pisan lantaran pangjurung beteng nu hayang dieusian. Akhirna urang bisa muka obrolan saha nu nyaho engke bisa bebarayaan nya dan nitenan kahirupan di pawanangan keur naon neangan pacengkadan da mending keneh sauyunan sangkan hirup aya dina katenangan anggur kudu silih pikaheman tandaning iman kanu ngersakeun ayana insan nu magelaran kitu tama nya bener kitu Mang Odek. Naon cenah emak make nyebutkeun bener nya da memang kitu kudu nah cenah memang kudu kitu kudu sabada kitu alusna atuh naon cenah make kudu alusna kitu nya da rek kumaha deui atuh hirup mah nah cenah make rek kumaha deui hirup mah nya da kudu kitu atuh komo ari kieu kitu mah kunaon cenah kuduna kitu nya da kituna kuduna itu nah cenah kuduna kitu nya da memang kitu kuduna aduh lain eta si emak jadi ripuh sorangan ngomong teh nya kade kabesekan jalu tuh santana nepikeun kabesekan kitu eta teh si emak mah jadi pasya sorangan perebut omongan jeung bibir sorangan itu kunaon jelema pada lalumpatan kitu nya ya mak ada pada ngabring lalumpatan kitu jika nu aya naon teh duh dah Bang Odek jeung si emak warung anu keur ngobrol jadi eureun sabab ningali jalma loba anu pada ting lalumpatan nyata jalma-jalma anu keur di karbon lalumpatan bangun aya anu pikasieun. Sawareh deui harita anu keur araya di luar imah garancang asup ka jero imah. Jendela jeung panto imah pada ditutupan. Di antara anu lalumpatan aya nu ngadon datang nyampeurkeun. Nyata saurang jajaka bari terus ngomong ka si emak warung. Di barung jeung ngahegak da puguh geus lumpat teu sirigna notok-notokeun maneh. Gancang tutup warung. Gancang tutup warung mak. Tutup warung nama. Gancang. Waktos. Nah. Tanya kapan aya naon atunya ieu teh. Warga lalumpatan tiga manggih anu dipikasieun. Alah, aya naon atunya? Insyaallah lah enjing urang lajeng ke deui jalaran waktos dinten imah parantos tanya kapan. Apunten anu kasuhun, urang ngecagkeun heula ieu serial si konseling dinten ieu. Insyaallah enjing urang samper deui. Atuh sim kuring anu macan tugas Punten Mary, amit mundur amit mungkur kasadayana punten tina samudaya kakirangan sareng kelapatan hatur nuhun kana kasatian sareng kasadaya rupi peratosanana wilujeng kanteun pernios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia berungah. Go. Goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.